wapan Iqbal, Iqbal nah wapan Teh Uci. Caketkeun. Senyum atuh sayang. Siapnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu, calangap sing ageng tah kitu. Tos pinter ngalebetkeun anaknya. Ya, ayeuna bade silih leueutan. Kieu panganten mah upami palai tuang silih wapan, pami palai ngaleueut silih leueutan nya. Iqbal pami palai papang kumaha sanes silih papangan biraku silih papangan silih anteur ka jamban sok caketkeun silang deui caketkeun kana baham neng caketkeun kana baham siap tonggengkeun sanes neng ucina nu nonggeng gelas nu ditonggengkeun teh siap lalaunan perlahan tapi pasti teh neng nah gitu pinter awas war sing tepat sasaran yah palinter mangga sok dileueut deui bilih haus kadah seueur kadah seueur mam margi Iqbal sareng Teh Uci engke wengi bade gulat nah ya mangga cekap ayeuna bade nincak endog nah papayun-payun ngaradeg endog ieu teh lembang kahormatan nu janten istri nya endog ieu oge merupakan kebulatan tekad ananda berdua untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Masih beuteuh tuh nya salami ieu dijaga dipusti-pusti ku ibu Rama panganten istri bilih remek memeh bangsana ayeuna tos waktosna ngabucatkeun Neng Lucy naon teh mupuskeun endog ya siap biasana istri dihandap Neng geura sok oge istri dihandap heula nya sok dibuka Iqbal selopna hiji we tuh jempol sampeana meuni ageng kieu Iqbal iya bagja urang Sukaraja karya gitu jempol sampeana upami pameget jempol sampeana ageng cenah ieu mah nya Iqbal sok ageng etana ajajang muhun ageng rezekina amin ya rabbal alamin teueulkeun Iqbal lalaunan bilih kanu acuk neng teueulkeun jempol aana nah dicepeng mastaka tetehna kamana-mana ulah hilap kanu jantan istri bismillahirrahmanirrahim lalaunan hiji dua tilu cerot atos bucat pupus atos pupus ayeuna bucat mah bisul nya Neng Uci sok teras diwasuh kuno jantan istri etang-etang baktos kanu jantan caroge paralun sanes bade ngarendahkeun harkat derajat istri mah kedah kieu Neng tuh baktos kanu jantan caroge upami Iqbal uwih ti kantor tawisan bade boboh heula bade mam heula nya kadeh hilap atos diwasuh eta jempol sampeana diorek deui bae ngagengan deui bae sok bade tanggal waler teu Iqbal upami tos garing mah mangga bade dilebetkeun deui oge bade mindo mangga nya mung ati-ati masih beuteuh selopna bilih lecet gugahkeun tetehna ku bantosan nah ayeuna bade mupuskeun kendi siap nah dina rumah tangga ieu sok aya wae permasalahan henteu salamina amisnya nya yang harus kita pecahkan bersama musyawarah untuk mufakat kendi ieu aya dua bagian cenah ajajang bagian luhur namina hulu kendi nya huluna dicepeng ku Teh Lucy nya sok teh gobobok tong asa-asa da ieu hulu kendi bisi engke wengi mendakan sapertos kieu neng teu kenging kaget tos latihan heula bagian handap ajajang namina bujur kendi biasana ditanggeui ku Iqbal tuh aya tata tertibna cenah nya siap hiji angkat ka luhur heula kirang luhur kirang semangat satu ka luhur dua ka handap tilu ka kenca ka dieu tarik opat ka katuhu lima digoyang heula alah eta goyang Sukaraja nya siap urang dikawihan kaluhur kahandap deui goyang kiri goyang kanan teu kompak ieu mah kumaha sakali deui masih keneh latihan kaluhur kahandap deui goyang kiri goyang kanan digoyang nah ke Iqbal sareng Teh Uci pami bade bobo nyaranyi nu kieu sing tarik sareng grup The Bintang siap angkat ka luhur urang bobotkeun kirang luhur hiji dua tilu iya alhamdulillah pupus kendi beak cai pada bersih hati eta